Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Auqatu salati khamsun. Ari pirang-pirang lobana waktu salat eta 5. Al awalu waktu zuhri zawalu syamsi. Ari mimitina waktu zuhur nyaeta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu masyiru dili syai'in mislahu goiro dili istiwa'i. Jeung ari akhirna waktu zuhur nyaeta ayana kalangkang hiji perkara sarua jeung eta perkara. Goiro dili istiwa'i salian kalangkang waktu tengah-tengah. Jadi mimitina waktu zuhur teh lingsirna panon poe lureun sirah urang geus ngeser saeutik. Tah eta mimiti waktu zuhur. Tuluy akhirna di mana kalangkang urang geus sarua jeung badan urang. Tah eta akhir waktu zuhur. Tuluy wa awalul waktil asri ari mimitina waktu asar ida sora dili kuli syai'in mislahu nyaeta di mana ayana kalangkang saban-saban perkara sarua jeung eta perkara wazada qalila jeung ngaleuwihan saeutik. Jadi mimitina waktu asar teh di mana kalangkang urang geus jeung badan urang jangkungan kalangkang, geus jangkungan kalangkang. Nah eta geus waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syamsi jeung ari akhirna waktu asar nyaeta surupna panon poe. Wa awalul waktil maghrib jeung ari mimitina waktu maghrib ghurubus syamsi nyaeta surupna panon poe. Wa akhiruhu ghurubus safaqil ahmari jeung ari akhirna waktu maghrib nyaeta surupna mega beureum. Wa awalul wakti isya jeung mimitina waktu isya ghurubus safaqil ahmari nyaeta surupna mega beureum. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shodiq jeung ari akhirna waktu isya teh eta naekna fajar shodiq. Wa awalul wakti subhi jeung mimitina waktu subuh tulu'ul fajri shodiq naekna fajar shodiq. Wa akhiruhu tulu'u syamsi jeung akhirna waktu subuh nyaeta naekna panon poe. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.